Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sampes. Sampes. Wilujeng enjing. Gunung Enjing, Pak. Renjang enjing Bapak. Waler atuh hilapnya ku Siap, Bapak siap. terangkeun kamari upami Bapak nyarios nyebatkeun wilujeng enjing. Jawab nanti kan kedah sumanget. Sareng sapertos kieu ya. Wilujeng enjing cenah. Jawabna kieu. Enjing, enjing, enjing. Gitu nya. Orang Ya. cobian sekaya deui. Ya. Wilujeng enjing. Enjing, enjing, enjing. Wah, Semangat pagi. hebat gitu ya, Pak, semangat kieu ya. Tah, sateacan urang kawitan ieu pangajaran, cobilah urang ngaduk heula nya. Mangga dipimpin ku KM-na, ku Agus Parnya KM-na teh. Mangga Agus Par dipimpin heula. Siapa? Ayo, orang ngawitan di doa. Siap. Doa di kawitan. Rengse. Ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah urang tiasa patepang deui dina laungan ayeuna. Bapak ayeuna hoyong ngabsen heula ieu. Katinggalan mah ieu teh can aya sadayana nya. Cobilah Bapak absen ayeuna nya. Anu Bapak sebatkeun namina Chung Hen ya, Chung Hen. Naon pacung ente? Chung Hen tuh, Chung Hen Oh. panangannya. Oke. Nah, mangga Fania Anggi. Aya Bapak. Ayah, alhamdulillah. Gus Parfajar. Hadir, Pak. Nah, hadir. Sanes hadir. Dongkap. Siap, salah dongkap, Pak. Ah, siap. Terus Nindya Lestari. Aya teh Nindya. Pak. Oh, aya alhamdulillah. Lajeng Iis Setiani. Dongkap Pak. Alhamdulillah. Lydia Dahlia. Dongkap Pak. Alhamdulillah. Terus Ika Solehot. Soleha Bapak. Oh, Soleha. Sanes Solehotnya. Sanes. Oh, alhamdulillah. Dongkap atuh, ya. Bapak. Siap. Bapak mah hilap wae kan nami abi teh. Mohonnya. Hapunten bagernya. Mohon Bapak diapunten rasa kali-kali deui nya Pak. Waduh, mani galak. Oh, heureui Bapak ih. Siap. Terus ya Herlina Febriani ka mana anu terang? Oh, di sauran. Di saurannya. Mohon. Urang lewat heula we nya. Terus lajeng Teh Eliska Putri cenah. Ka mana eta budak tah? Ti kamari telat wae pas pelajaran Bapak. Udur Bapak siga nama. Buka macet ketang pada. Saya nama jalan teh seueur nu dicor, janten macet. Oh. Eliska berarti orang tulisan heula telat gitu nya. Tah. Alhamdulillahnya sadayana seseueurna tiasa aya di kelas sareng Bapak di dieu. Hari tadi saacan pelajaran Bapak pelajaran naon sih? Hatinggalna laleuleus kieu teh. MTK, Pak. MTK. Pak, matematika Pak. Mantan, Pak, mantan. Naon Matematika mantan? peminatan. Biasa wae panitia Jadi adik emut ka mantan wae. Mohon alim diemut-emut jadi leuleus. Siap lah. Nah, ayeuna supados urang sumanget ya katinggalna kedah dironjatkeun semangatna.
urang ayeuna teh ice breakingan. Bade moal. Bade tuh Pak. Ayo, Ya Pak. siap. Tah ya. Turutannya pokoknya nu Bapak carioskeun instruksina naon wae ku hidap turutannya bager ya. Nah, janten ieu namina teh tepuk ber. Ya, Naon, Pak? tepuk ber. Tah, janten Lupat Pak. nalika Bapak nyebatkeun kieu bersakali hidap langsung ber pandanganna ka payun. Hiji we hiji heula gitunya. Ber gitunya. Nah, berdua kali ber gitu ya. Terus bertilu kali ber gitu ya. Terus nu terakhir berkali-kali ciki ber gitu ya. Siapnya tong isin ya. Bapak ge tos tegeduk ka isin di kian teh salarus namanya. Isin Pak abdi mah. Ya. Pokona anu katinggalna cicing wae. Teras si mic-na teh diaktifkeun, teh disebatkeun instruksi ti Bapak. Mungkin ku Bapak piwarang kanggo tampil nyaliranya di payun kelas. Ulah atuh, Pak. Isin. Siapnya? Sedayana ayo sasarengan. Bersakali ber. Berdua kali ber. Bersakali ber. Berdua kali ber. Bertilu kali ber. Berkali-kali ciki ber. Siap. Emprak lah kanggo sadayana. Yeay. Tanya. Eta motakna tujuan tehnya sapados hidup teh langkung semangat deui tetunduh saatos tadi pelajaran mantan cenahnya. Tah. Ayeuna aya nu terang teh sih materina naon Bapak? Anu terang teh. Paminingalna buku mah terjemahannya, Pak. Terjemahan, yakin. Wawancara Pak, wawancara kan. Wah, apanya, pinter Pak? Nindya 100-nya. Ayeuna urang materina wawancara. Cik, aya nu terang teu wawancara teh naon? Sakaemut hidup we, mah sakaemut hidup. Interview Pak. Interview cenah. Naon deui? Tanya jawab Pak. Tanya jawab. Neangan data Pak, informasi. Neangan data palinter ieu mah sapertos mahasiswa wae nya. Hebat. Tah, ayeuna leresnya eta gambarana sakedik lah kanggo wawancara teh nya. Pastilah nu namina wawancara ieu teh pelajaran Bapak ayeuna pasti seueur manfaatna mungkinnya kanggo kehidupan hidup sehari-hari. Apa poe. Tah, ayeuna Bapak bade share screen-nya nyungkeun Widi sawios. Mangga Bapak. Siap. Bapak abdi Widi kapeng kersa kedap wios. Oh, mangga bager so. Hati-hatinya. Atos ayat acan. Aya Pak. Alhamdulillah tuh ayah mah. Pak. Sip. Lerusnya fotos nu Bapak carioskeun tadi ayeuna urang teh materina nyata wawancara. Mangga urang tingali heula cenah. Aduh. Ketinggal ya. Aya kompetensi Pak. dasar sareng IPK nanya. Ya. Nah, janten Bapak bade nyebatkeun lah ya kompetensi dasar naon IPK na naon. Kompetensi dasarna 3.5
menganalisis isi, struktur, dan unsur kebahasaan teks wawancara. IPK-na 3.5.1 menganalisis isi teks wawancara dengan teliti dan tepat. Terus 3.5.2 menganalisis struktur teks wawancara dengan teliti dan tepat. Ya. Tujuan pembelajaran setelah membaca teks wawancara yang telah disediakan, menyimak video wawancara di YouTube, menyimak PPT materi wawancara yang dijelaskan guru, melalui model pembelajaran problem-based learning dengan pendekatan saintifik berbasis TIPEX secara berkelompok, peserta didik mampu menganalisis isi teks wawancara, menganalisis struktur teks wawancara dengan mandiri, teliti, dan tepat, serta mengkomunikasikan hasil diskusi kelompok dengan bahasa yang santun. Ya. Nah, saat acan urang lajeng ya, Bapak hayong ninggal heula. Urang raramean heula nya ning sabari ningali ka mampu awal hidupna ya kumaha. Aya teu Bager? Ketulisanna naon eta nu di layarna? Masih PowerPoint, Pak. Masih Tujuan PowerPoint, pembelajaran. Pak. Pelajaran, Pak. Oh, masih PowerPoint-nya. Oh, masih PowerPoint. Coba orang search deui. Ah, iya naon cobi? Naon eta, Pak? Awas chat Baca PS, heula Pak. coba tulisan. Oh, Wawancara. Wawancara. wawancara Wawancara. bener sasinya. Tah, enak mah urang sasarengan heula nya. Urang raramean heula. Nah, anu terang ieu namina naon? Teka-teki silang, TTS, Pak. Pak. Ya, Taruh di TTS-nya cakra. teka-teki silang. Sanes teman tapi sayangnya. Bapak Bapak bucin. mah baper. Nah, orang cobian nya bagernya. Orang cobian ya. Orang nomor hiji heula, nomor hiji kehandap ya. Babarengan we nya. Mohon, Pak. Kagiatan neangan informasi ku cara nanya ka narasumber pikeun menangkeun data jeung fakta. Aya nu terang naon? Wawancara. 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 Wawancara orang cobian. Coba. Wah, hebat. Oke, Buka Abdi Yola dua. tadi jawab, Pak. Wih, keren. Kadua nanya. Jalma nu boga informasi. Narasumber, Pak. Pak, Abdi, narasumber. Coba Abi nya. heula, Pak. Abdi. Iya, sah. Narasumber. Mantap, Ika gacornya. Nomor 3 kehandap. Bagian wawancara nu eusina minta izin sarta nepikeun maksud wawancara. Anu terang naon? Buka. Oh ya siap. Iis, coba Iis tadi ngawalan nanya. Hebat Iis. Keren. Nomor 4, Abdi Mios, Bapak Angkat. Abdi angkat. Cobi leres teh ya. Hebat. Nu terakhir ya. Nomor 5, kehandap. Abdi, titik, Bapak kulem. Nu terang naon? Mondok. Cobi, bismillahirrahmanirrahim. Wah, Abi ti payu payu Ye. Abdi. leres sadayana. Keren ya mahnya. Aya di sabar atuh yang main game wae, mah orang ka materi heula nya bagernya. Tah. Sabada urang enana ramean tadi, urang lajeng ka materi nya bagernya. Di dieu aya contoh video wawancara. Mangganya sadayana ditinggal.
Eswantenan teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Perkenalkan, Pak, iya. saya Fatimah Husna dari SMA 1 Bekasi sebagai pewawancara dan di samping saya ada narasumber. Perkenalkan, nama saya Khairunisa Azahra, mahasiswi kedokteran semester pertama. Apa dampak COVID-19 terhadap kuliah kakak? Dampaknya itu semua jadi serba online ya. Jadi jika dosen memberi materi itu melalui online seperti melalui aplikasi meeting online, Zoom meeting, lalu tugas juga diberikan secara online dan juga ujian dilaksanakannya secara online. Kira-kira apakah ada kendala selama pembelajaran online? Ada, kendalanya itu karena ini online ya, jadi kendalanya itu ada pada jaringannya. Jadi jika jaringannya buruk, itu akan berakibat kepada video Zoom-nya, video yang diberikan dosen itu jadi putus-putus sehingga kurang baik, kurang paham dalam mengerti dan memahami materi tersebut. Menurut kakak ada nggak dampak positif dari COVID-19 terhadap pembelajaran online? Dampak positifnya itu ada ya. Jadi biasanya kalau habis diberikan materi, itu nanti kita diberikan juga video mengenai materi yang tadi dijelaskan, sehingga kita bisa mengulang atau mereview materi tersebut agar lebih dipahami lagi, dan itu bisa dilakukan kapan saja, tidak terbatas oleh waktu. Kan kalau offline biasanya ada jadwal-jadwal tertentu mengenai pelajaran itu, jadi nggak bisa dilakukan kapan aja. Menurut kakak, cara mencegah COVID-19 yang benar itu bagaimana? Cara mencegah itu karena kita sebagai masyarakat ya, yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Jadi seperti menggunakan masker dan juga membawa hand sanitizer setiap kita ingin pergi keluar rumah. Tetapi jika ingin pergi keluar rumah itu jika memang kepentingan yang mendesak atau yang penting. Jadi kayak bukan hanya untuk bersenang-senang saja, dan juga kita melakukan physical distancing. Harapan kakak terhadap COVID apa? Harapannya terhadap COVID ya semoga pandemi COVID ini segera berakhir ya, agar kita bisa melaksanakan aktivitas secara normal dan juga lebih efektif lagi, dan agar semua orang menjadi sehat-sehat selalu. Amin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Tah, nu tadi teh nanaonan sih? Anu terang? Tanya jawab, Pak. Tanya jawab, wawancara, cenanya. Ngabahas naon teh? Corona, COVID, Pak. Pak. COVID, coronanya. Janten kan ulang teh masih COVID cenah. Janten ieu teh wawancara ngeunaan hal eta. Ohnya Billy anu naros Pak, nah eta mah cenah nyarios nate bahasa Indonesia tapi subtitlena Sunda. Muhun janten eta teh kan siswa nate di SMA di Bekasi. Ya maklum kan nya planet Bekasi mah bahasa nate bahasa campur-campur. Janten nganggo Indonesia nya bagernya. Lama kanggo contoh hidup we. Nah, ayeuna urang lajeng ka contoh teks wawancarana nya, contoh teks wawancarana. Katinggal teu bager? Aya, Bapak. Aya nya. Tah Bapak di dieu nyungkeun bantosana kanggo baca we nya ku hideup nya. Tapi sata acan Bapak tunjuk jalmina aya teu anu kersa janten nu nanya sareng janten narasumber kantun dibaca da. Abdi hayang naras. Abdi Tahu. Fania berarti nu nanya. Terus narasumber beda saha? Abi, Pak. Oh Herlina, mangga tuh nya. Sok mangga Fania. Enggak, kawitan ya, Paknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu apunten bade ngawalolokosna. Abdi sareng rerencangan di Pasir Pancen ku guru bahasa Sunda nyaeta di piwarang wawancara ngeunaan kesehatan. Kumargi ibu petugas kesehatan di rumah sakit, abdi sareng rerencangan bade ngajantenkeun ibu narasumberna. Teras ibu kersa tanah pinte bade diwawancara ku abdi sareng rerencangan. Nya mangga wae, terus bade naroskeun ngeunaan naon?
Abdi teh nyuhunkeun keterangan keten-keten naon bae masalah anu dipayunan ku pamarentah akibat tina narkoba teh. Kiwari narkoba memang jadi masalah, lain baik keur pamarentah, tapi keur sakumna masyarakat. Oge lain ukur di Indonesia, tapi di unggal negara di sakuliah dunya. Ari nu jadi sababna narkoba teh bisa ngaruksak mental bangsa, utamana barudak ngora. Oh, gitu. Kumaha kaayaan jalma anu ngagunakeun narkoba dina mangsa kiwari teh, Bu? Nu mawi eta kaayaan teh geus matak ti kahariwangeun. Nu nyalahgunakeun narkoba ti taun ka taun teh lain ngurangan, geuning kalah nambihan. Tah ieu teh pagawean anu berat pikeun pamarentah mah. Oh, muhun atunya. Tah, kinten-kinten naon nu nyababkeun eta jalmi wani ngagunakeun narkoba teh, Bu? Ari nu jadi sababna mah rupa-rupa, aya faktor psikologis, biologis, sosial, katut spiritual saperti kurangna atikan agama. Lamun jalma nu geus katagihan, sok hese ngeureunkeunana, matak ulah sakali-kali kumaha wani ngagunakeun narkoba, lamun geus katagihan mah hese ubarna. Muhunnya leres. Tah tarekah naon, Bu, kinten-kinten sangkan jalma-jalma khususna generasi ngora teh henteu kalibet ngagunakeun narkoba. Anu leuwih utama mah dijaga ti mimiti lingkungan keluarga. Barudak salaku generasi ngora dididik ku atikan agama sangkan pengkuh keimananana. Salian ti eta mere nyaho sangkan barudak apal yen narkoba teh barang haram anu dilarang ku agama jeung pamarentah sabab bakal ngaruksak mental jeung runtuhna nagara. Muhun. Tah nah, Bu, tina narkoba tiasa ngaruntuhkeun negara. Nyamuhun, pan narkoba mah bisa ngaruksak fisik jeung mental. Awak ruksak, pikiran kaganggu, teu bisa konsentrasi, da pikiranana ngalayap pinuh ku lamunan nu teu pararuguh. Tah lamun generasi ngora geus kitu, saha anu baris ngolah nagara? Antukna nagara moal aya nu malire. Tah ieu pisan anu dipikahariwang ku sakumna masyarakat Indonesia teh. Oh, gitu ibunya. Alhamdulillah atuh ibu nuhun pisan. Kanggo waktu sareng waleranana. Hapunten bilih ngawagel waktu ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hatur nuhun ka Fania sareng Herlina antos ngebantos Sama-sama, Bapak kanggo Bapak. macakeun teks wawancara eta nya. Tah, Sami-sami Bapak. janten muhun. Tah, janten nu tadi teh leres nya. Wawancara anu mangrupa bentukna nu kahiji mah kan video, anu salajengna mah kan teksna. Tah, di dieu aya wangenan wawancara. Wangenan teh hartosna pengertiannya, artinya pengertian wawancara. Tah, wawancara teh nyaeta kegiatan neangan informasi ku cara nanya ka narasumber pikeun meunangkeun data jeung fakta. Wawancara teh hiji kegiatan komunikasi anu geus ilahar lumangsungna di masyarakat. Nah, takkan dipilari datana cenah tadi teh kan narkoba teh naon sih matak ngaruntuhkeun nagara. Nah, itu tujuanna keur neangan data jeung faktana. Lajeng wawancara kaasup kegiatan nyarita dua arah. Aya nu nanya jeung aya nu ngajawab. Samemeh ngalakukeun wawancara kudu tatahar heula nyusun sajumlahing pananya ngeunaan materi nu rek ditanyakeun ka narasumber. Nah, dina wawancara pasti aya nu namina anu nanya jeung narasumberna sapertos tadi nya. Nah, narasumber teh naon sih Pak? Narasumber teh jalma nu baris dipenta kateranganana. Saupama urang perlu informasi ngeunaan hiji perkara. Ngan omat ye, kade salah nangtukeun narasumberna. Ya upami misalkan tadi urang nanyana perihal narkoba, ya berarti nanyana bisa ka petugas kesehatan, bisa ka polisi, merenya gitu. Orang lajeng. Nah, terus di dia ge aya struktur wawancara. Struktur wawancara anu terang aya sabaraha? Aya 3 pinternya. Leres aya 3 nyaeta bubuka, eusi jeung panutup. Ena bubuka heula. Gunana pikeun ngarahkeun naon-naon nu rek didiskusikeun. Bubuka teh perlu pikeun nyiptakeun hubungan nu hade antara nu ngawawancara jeung narasumberna. Tahnya urang nalika wawancara kudah emut, urang teh kedah ngabuka heula. Ngabuka hate si narasumberna. Nyata minta izin, urang teh rek naon caritakeun heula. Lajeng ka eusina. Tah ieu teh pokok tina wawancara. Dina ieu tahap nu ngawawancara jeung narasumber silih pairan jeung mere tanggapan, nanya jeung ngajawab.
Tah, inti ti wawancara aya dina eusina nya. Lajeng ka panutup. Eusina minangka kagiatan nyindekeun jeung nutup wawancara sarta lajuning laku nu dipiharep ku narasumber. Nah, di panutup dicindekeun tina wawancara teh kumaha eta teh. Sareng saupama aya harapan gitu, harapan-harapan ti narasumberna kanggo wawancara ieu teh kumaha tiasa dicaritakeun di dieu nya. Urang lajeng wae saporos kurang teh nyangkolong kana waktos. Jadi aya aspek wawancara 5W plus hiji H. Naon wae coba 5W plus hiji H teh? Anu dipayun ieu. What? What? What teh apa, Pak? Baca heula we anu ieuna baca heula we langsung we di dieu. Who? Why? Why? When? Ras? When? When? Where? Where? How? Tah. Ayeuna urang teuleuman deui ya perkawis 5W plus hiji H nya. Urang ramean deui. Nah, aya teh barudak di dieu payun. Tulisan star. Aya? Aya, Aya, Pak. Pak. Aya ceurangnya. Janten di dieu hidup engke dipiharep kanggo ngategorikeun ya. Anu cocok jeung kategorina. Jadi kantun ngalebetkeun elemen-elemen nanya. Nah, urang tinggal sasarengan we ieu mah sasarengan. Ya, jadi aya kolom what, who, why, when, where, how. Cenah. Anu aya hubungan jeung what naon wae? Naon, Pak? Naon, urang geserkeun ka dieu nya. Naon deui? Naon nu ngajantenkeun ibu hoyong janten guru TK, Pak? Nu hejo di luhur. Hejo. Oh, pinter. Mata elang euy. Terus? Naon nu hejo deui, Pak? Naon nu matak nyieun paparhan manika sepisan. Eta. Naon deui? Naon tujuan ibu ngadamel Kan ibu siswa? Nu hejo deui berarti. Terus naon deui? kunaon paparhan tiasa Anu what masih hiji deui ya. kunaon paparhan tiasa Kunaon heula teh naon? Kunaon berarti kunaon lebet ka dia gitu. Anesnya, Pak. kunaon mah Why, Pak, why. Kunaon ka why? Apa? Oh, apa, Pak? Apa? Apa? Eta. Iya apa? Pak. Naon deui enak ka naon sok Ku teh siapa? Pak? Saha? Eta saha? Siapa jeung saha? Naon deui? Saha guru Sunda nu pangkasepna? Guru Sunda nu pangkasepna. Eta, Pak. Warna naon eta sih? Saha Oh iya, warna warna ngiring ungu. Terus naon partisipasi, deui? Pak. Nu Partisipasi. Iya, Parti eta. si sapi ya naon deui? Ya, leres. Saha nu kagungan ide ngayakeun lomba Agustusan teh, Pak? Nu oren ta eta. Oren, hebat. Ika gacor asli. Terus naon deui? Anu wae, na wae. Kunaon masyarakat kedah ngiring ngaramekeun jalan santai. Oh, nu beureum pinter, Helina. Naon deui sok sanesna? Mengapa, Pak? Hah? Mengapa? Mengapa? Kunaon alat-alatna kedah ta eta, Pak? Kunaon Pak nu kunaonna hungkul, Pak? Oh, nu kunaon. Ya, siap. Naon deui? Mengapa, Pak? Mengapa anu biru? Mengapa nu biru? Sip. Naon deui ya Beureum, Pak, pinter? nu tengah. Naon alat-alatna kedah nyumpingkeun ti luar negeri? Iya, siap. Why beres. Ena when? When teh kapan, Pak? When teh kapan? Naon deui teras bager? Hejo, Pak, iraha. Iraha tangtosna nya naon deui? Iraha paparhan kasep. Iraha paparhan kasep. Iraha nya. Ini Bapak paparangan bae sih. Ayo, Pak, bener eta. Iraha ieu ya, naon deui pager? Iraha kejadian tanggap lari teh. Nu biru. Teras ena where-nya. Where naon where? Di mana? Oh, di mana? Nah, teras Di mana tempat kegiatan lomba mewarnai? warna naon eta? Warna beureum, Pak. Warna beureum. Nu oren Warna kuntum, oren. Pak. Ulah, Pak, nu eta mah, Pak.
Oh Ulah. gitu orang tungtung tuh coba bacakeun Bagir. Gimana Mana tempat ngajar paparahan anu kasep kasep teh? teh? Bapak di ieu mana mana nya? PDI Bapak teh? Eta teh narsisme, Pak. Terus naon deui? Teras Di mana di mana tempat pendaftaran kanggo jalan Biru, santai? Pak, Teta. Biru, sip. Oh iya 5 deui ye. Hartosna aya hiji nu kosong nya. Mohon Pak. Terus nu mana ye? Eta mah kumaha sadayana, Pak? Tah leres Oh. haur Gusfar. Kumaha. Terus naon di kumahana? Coba dibaca nu ieu penting ya, nu Kumaha ujung. Kumaha carana sangkan tiasa kasep sapertos paparhan. Ore Oh apa hanya lah. kumahanya. Ah, Sudah Bagaimana berarti how nya Indonesia nah. Terus kumaha sami how. Kumaha nu biru Pak? Ya terus yakin ya how sedayana nya. Aduh. Naon eta Yakin papahan? ya, orang submit cobanya. Bismillahirrahmanirrahim nyebat bismillahirrahmanirrahim. Wah. Wih. Checklist. oh. Checklist sadayana. Coba nilainya sabaraha? 28. Hebat Ima. Siswa rasa mahasiswa Ima asli. Nah, nya ayeuna sabada urang raramean habis terang terbitlah gelapnya. Aya pancen. Aya tugas ya keur hidup. Ieu petunjuk umumna nya Bapak bacakeun heula. Tapi satos ieu Bapak bakal masihan LKPD ka hidupnya. Nu kahiji, baca kalayan gemet contoh wawancara di LKPD. Nah, nomor 2, jawab pananya anu aya dina LKPD. Langsung dijawab artinya di LKPD. Nah, nu katilu, presentasikan jawaban unggal kelompok di hareup kelas. Nah, aku hidup dipresentasikan jawaban di hareup kelas teh, nya. Oh nya kanggo kelompokna atos Bapak bagi, tacan. Tacan, Pak. Oh nya Bapak bagi ayeuna we nya. Kanggo kelompok hiji aya nu bade saha kelompok hiji? Tacan Bapak tunjuk ketuana Abi we Pak. saha abi teh? Lena Pak. Herlina bade sareng saha Herlina? Langkung. Nu sanes nu hoyong sahanya. Di Oh sareng Ika Pak. Oh teh Ika. enggak Mangga. Kelompok 2. Kelompok 2 saha? Anu kamari sempat Bapak tuning tataros. Sempat Bapak WA. Abdi Pak, Anu maos. Abdi Pak. Oh, teh Nindya nya, teh Nindya cicing wae Nindya nya. Bapak hilap deui saha tadi teh nya. Nindya, bebasnya Nindya pilihnya saha engkeun nya. Terus anu katilu. Abdi Pak. Anu katilu bade saha? Iis Pak. Oh, mangga Iis. Nya, Iis mangga pilariannya kelompokna saha wae nya, kumaha Iis we. Terus nu ka opat terakhir. Aya teu. Abdi Lydia Pak. Oh nya Lydia tah kita atuh nyari saya jadi enakeun nya. Tah mangga kelompokna terus dibagi-bagi. Ieu tah LKPD-na bageurnya. Katinggal teu? Ya Pak. Aya? Saya Pak, saya. Aya nya tah Aya, ieu Pak. LKPD-na, aya pituduhna ye. Baca kalayan gemet contoh wawancara di handap. Ya. Nah, ieu kan contoh teks wawancara. Nah, tenang we nya, mungkin Bapak kirim ke WhatsApp grup si LKPD-na janten supaya sidap jelas ya panggo macam-macana nya. Pituduhna tadi, tah terus si pancena ye. Sabada maca pedaran jeung contoh laporan wawancara di luhur, pek pigawe ieu pancen dihandap. Nu kahiji, coba tataan struktur wawancara ti contoh teks wawancara di luhur, kahiji eta. Nu kadua, anu ditanyakeun ka patugas HIP di luhur teh ngawongku pertanyaan model 5W jeung 1H. Pek ku hidep paluruh mana anu kaasup naon, saha, di mana, kunaon,
iraha, jeung kumaha. Nah, janten kanggo nu nomor hiji, aya formatnya hidup cekap ngalebet-lebetkeun ya, mana nu kaasup buka tuliskeun, mana nu kaasup eusi tuliskeun, mana nu kaasup panutup bagiana tuliskeun sadayana di dieu nya. Lajeng di nu kadua 5W plus hiji H, ieu saminya terus aya formatna hidup kantun ngalebetkeun pertanyaan hungkul nya. Misalkan pertanyaan teh emang unsur aspek teh aspek naon, ngalebetkeun ka naon, saha lebetkeun ka saha nya. Jadi dia mah kanggo terus terang gitu. Mana wae nu kalebet kumaha, di mana, iraha, kunaon gitu nya. Ngartos barudak? Kartos, Pak. Ngartosnya. Tah, ku Bapak kintu dikirim ke WhatsApp grupnya ieu LKPD-na. Mangga Bapak pasiean waktos kanggo unggal kelompok kanggo ngadiskusikeun YLKPD ngerjakeun pancena. Sabaraha menitnya? 10 menit cekap teu? Tambihan atuh, Pak. Nya lah 15 menit we nya sapados cekap. Tah. Sok mangga enam Ya, Bapak Pak. pasiean waktos 15 menit kanggo hidup ngerjakeun LKPD-na. Mungkin Bapak bakal muternya ningalian gitu. Noong pagawean hidup kumaha. Mangga wilujeng ngerjakeun. Oma tong nyontek anu kelompok sanes. Bapak izin share pulpen dulu ya. Mangga Lydia sok. Oh, Bapak muter ayeunanya bari ningalian pagawean hidup. Kelompok hiji tadi teh saha sih kelompok hiji teh nya? Abi sareng Ika, Pak. Oh, Herlina sareng Ika. Bapak tingali pagaweana. Oh, hebat. Terus nomor sabaraha ya teh Bagar? Nomor 3, Bapak. Nomor 3. Emang aya nomor 3? Apaan 5W hiji hari, Bapak? Oh, nyaleres hebat. Berarti Y ayeuna teh, Pak. Oh, wai mu. Kelompok 2. Tadi kelompok 2 teh sahanya? Nindya, Pak. Oh, Nindya. Nindya, terus do gimana ini Nindya teh? Ya nuju, iya Pak, dina bagian eusi. Oh, bagian eusi, mohon leres. Saya. Kelompok 3 tadi saha kelompok 3 teh? Iis, Pak. Iis terus do gimana Iis? Oh, Iis sareng Liskanya. Mohon, Bapak. Mohon, alhamdulillah. Panutup, Pak. Hitung analisis panutup. Analisis panutup. Oh gitu, mohon lajengkeun. Kelompok terakhir, kelompok 4. Abi, Pak, Lydia. Lydia, mohon Lydia. Terus do gimana Lydia? Nuju analisis kumaha, Pak. Kumaha, mangga lajengkeun nya. Upami apa tarosan, mangga taroskeun bae. Bapak. Dah, atos waktuna tong strengse nya. Beres teh beres urang presentasikeun nya. Lepas tong disarekan, mun, Pak. Oh, tuh Bapak mah iraha Bapak galak tara. Paling ngegel. Tah, mangga ayeuna ka kelompok hijinya. Supados ka bagian sedayana kieu we nya pembagianna. Mungkin presentasi kelompok hiji bagian anu bebuka jeung panutupnya. Janten mana wae sih nu kalebet bebuka jeung panutup ti teks wawancara di luhur. Terus kelompok 2 bagian eusi. Terus kelompok 3 bagian mana nu kalebet naon, saha, kunaon. Terus kelompok 4 bagian iraha, di mana, kumaha nya. Kitu wes pada sedayana ka bagian kelompokna. Tah, terus anu midang di payun presentasi cekap perwakilan we nya. Nah, mangga ka kelompok hiji. Abinya, Pak. Mangga Herlina.
Cik mana nu kalebet bagian bubuka panutup. Anu kalabat bagian bubuka teh anu ieu Pak salam. Terus Salam nu eh mana? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terus bacakeun we Terus teu naon. Assalamualaikum. Terus nu nanya deui Pak, Bapak hapunten bade ngawaga waktosna nu eta. Aos Oh sadayana iya. Pak. Mohon. Tak ada. Enggak telangkung Herlina. Orang awaskeun ya Pak. Bapak Mangga. hapunten bade ngawagal waktosna abdi sareng rerencangan di pasien pancen ku guru bahasa Sundanya eta dipiwara ngawawancara ngeunaan kesehatan kumargi Bapak petugas kesehatan di rumah sakit. Abdi sareng rerencangan bade ngajantenkeun Bapak narasumberna. Terus Bapak kersa atan pinte bade diwawancara ku abdi sareng rerencangan. Tah terus lebet we Bapak anu eta Lebet. anu awal. Awal. Mohon Ya eta berarti bubuka Pak. bubukana. Terus lajeng panutupna nu mana cenah? Panutupna anu salam deui Pak. Anu salam Sareng di anu mana? sareng eta anu Bapak hatur nuhun kanggo waktos sareng walerana hapunten bilih tos ngawagal waktos Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, nu eta mohon. Hatur nuhun ke kelompok hiji. Mohon Bapak sami-sami. Nah, ini lajeng ka kelompok 2. Berarti kelompok 2 teh bagian eusi nya, bagian eusi. Sok weh bacakeun. Mohon Pak. Mangga. Sok bacakeun we. Iya, di bagian eusi tangtosna bubuka serta Kumaha Nindya Terus teh gitu, Pak. suantenan? lah. Dina eusi saatosna bubuka sareng Mohon. sadacan panutup terus ya Pak. Iya, cobi di bagian manana sih? Eta nu Nindya kerjakeun nu di Bagian KKPD-na. dina bagian eusi teh dikawitan di patarosan anu di Bapak damel di rumah sakit mana Pak? Oh, ti eta. Oh, mohon. Mohon. Terus Dugi ka nu pamungkas teh patarosana ngeunaan tina narkoba biasa ngaruntuhkeun negara nu eta Pak. oh, mohon. Wika dieu berarti nya. Terus walerana narasumberna nya muhun pan narkoba mah bisa ngarusak fisik jeung mental. Awak rusak, pikiran keganggu, teu bisa konsentrasi. Da pikiranna ngalayap mulamunan teu pararugu. Lamun generasi ngurus kitu saha nu baris ngolah negara. Antukna negara moal aya nu malire. Ieu pisan anu dipikahari wangku sakumna masyarakat Indonesia teh. Terus gitu Bapak. Leres pinter. Hatur nuhun ke kelompok 2. Yeay. Wow, keren. Tah lajeng ayeuna ka bagian naon saha kunaon iraha di mana kumahanya. Cobi tadi teh kelompok 3 mangga presentasikan. Bagian naon saha kunaon. Pak, kelompok 3. Oh, Iis, mangga Iis, sok. Berarti abdi 3 poinnya, Pak. Naon Oh, 3 poin pinter. Ya, mangga. Pak. Nah, tina teks wawancara di luhur teh ku abdi teh tos diserat di dieu teh Pak. Kanggo unsur 5W hiji-hana teh. Kanggo anu naon eta aya 3 patalekan Pak. Nu kahiji. Itu mah apa? Walerana kedah dibagikeun asanapi kumaha Pak? Oh, jawab itu na hungkul weh, petarosan na hungkul. Dibacakeun teh nya Pak. Mohon bacakeun teh petarosan na hungkul. Anu kahiji teh naon bae masalah anu dipayungan ku pamarentah akibat dina narkoba teh. Terus nu kadua, naon nu nyababkeun eta jalma wani-wani ngagunakeun narkoba. Terus nu katilu, tarekah naon kinten-kintenna sangkan jalma-jalma khususna generasi ngora sekalibat ngagunakeun narkoba. Nah, eta nu kalebet kana unsur naon. Nah, tapi kuat ya Pak. Terus nu kadua aya saha di dieu kapendak ku abdi teh aya hiji patalekan ngagunakeun kecap saha teh nyaeta saha korban anu panggedena tina narkoba. Terus anu katilu aya kunaon di dieu aya sapatalekan anu
kapendak kucing kuring di teks wawancara nutas dianalisis nya eta kunaon tina narkoba tiasa ngaruntukeun negara itu Pak nutas dianalisis teh. Weh, pinter. Atuh nuhun ka kelompok hiji, tepuk tangan lah barudak. Siap. Terus kelompok terakhirnya bagian iraha di mana kumaha. Mangga kelompok opat. Ketuana Lydia, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bade presentasikan naon pituduh anu sudah dipegawe nyaeta pelarian kakalekan iraha di mana sareng kumaha tina abdi teks anu tos disebarkeun. Nah, anu dikengingkeun teh nyaeta anu iraha teh sangtosna kakalekan anu saluyu teh ti iraha Bapak damel di rumah sakit eta. Terus kanggo Pinter. bagian Terus anu naroskeun eta teh anu cocok teh kakalekanna ngeunaan dupi Bapak damel di rumah sakit mana. Salajengna ngeunaan kumaha eta teh abdi sareng kelompok nangtoskeun anu saluyu teh kumaha kaayaan jalma anu ngagunakeun narkoba dina mangsa kiwari. Pamingkeun eta Pak anu tadi dikengingkeun dina kegiatan diskusi kelompok. Hatur nuhun Bapak. ya, atuh nuhun ka kelompok opat. Tepuk tangan lah barudak. Tah ya. Alhamdulillah ya. Katinggal mah tos tariasa lah nganalisis isi teks wawancara, analisis struktur teks wawancara gitu. Katinggal ti presentasi tadi mah ya. Tos sarae lah pokoknya mah tos tiasa ngabentenkeun mana naon, saha, kunaon, kumaha, mana bagian eusi, bubuka, panutup katinggal lama ya. Nah, di dia aya nu emut keneh teh kurang tos diajar naon wae tadi. Emut keneh Wawancara, teh Pak. wawancara. Struktur wawancara teh naon wae cenah Neng Pania. Aya 3 cenah tadi teh strukturna. Abdi Pak buka Oh bade ku Gus Parwae mangga. Kulan sing tarik sontenna. buka si panutup Pak. Buka eusi panutup. Teras aspek wawancara naon wae cenah. Nindya 5W plus hiji H teh naon wae teh. What, Bapak? What? Teras Kehabisan Bapak. mohon ka Nindya leres. Mohon. What? Oh Nindya kurang saenya sinyalna suantena teka kuping ku Bapak. Mangga ku Gus Parway atuh Gus Parway bantosan Nindya naon wae cenah aspek wawancara tadi teh. Aya what teh naon, terus Ya. why teh saha, terus salahnya heula nya panya saha, why teh kunaon, when teh iraha, where teh di mana, how teh kumaha. Tah pinter ya. Tah ayeuna mah alhamdulillah pengajaran urang dinten ayeuna tos rengse. Oh nya, Bapak satos ieu bakal masihan link kuisisnya kanggo ngevaluasi materi urang ayeuna. Mungkin Bapak share di grup kanggo linkna tong hilapnya dikerjakeun bageurnya. Nah, terus Bapak oge bade masihan ya penghargaan kanggo ka kelompok anu pangsaena tadi. Bapak bade masihan pulsa.
Kelompok mana? Sadaya bae atuh Pak, sadaya. Kelompok mana tadinya? Sadaya Bapak pasihan ulah sisirikan engke gerak. Oh gitu, 5.000 nya, 5.000-annya. Atuh Pak cakap naon 5.000 Bapak mah ih. Ya itulah, ku sabab tadi sadayana atau sarae, ku bapak lah pasihan pulsa mungkin dikintun ke nomor nama sewang-sewangannya bagernya. Asik, atur nuhun Bapak. Terus gajian. Bapak. Nah, bager, mangga nama orang saacan ditutup ku KM, insya Allah mungkin minggu payon orang pendak deui nya materina masih sami wawancara mung orang langkung muser karena jenis wawancara nanya. Nah, mangga nama ku KM Gusfar, mangga dipimpin kanggo tutup. Suka. Mohon alhamdulillah hayu urang pungkas ieu laungan ku awasan hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Amin. Mangga sadayana hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.